Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang, mugi-mugi hidup sadayana sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana dina dinten ayeuna urang patepang deui sareng pangajaran basa Sunda. Pangajaran anu bade didugikeun dina dinten ayeuna nyaeta ngeunaan kalimah aktif. Naon ari kalimah aktif teh? Kumaha ari kalimah aktif teh? Saterasna satu acan diajar, hayu urang ngadoa ku bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa satu acan diajar, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Saterasna tujuan dina pangajaran dinten ayeuna diharapkeun hidup tiasa terang naon ari kalimah aktif, tiasa nuliskeun anu kumaha kalimah aktif sareng tiasa ngabedakeun mana kalimah aktif mana sanes. Saterasna naon ari kalimah aktif teh? Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna atanapi subyekna atanapi temana ngalakukeun pagawean. Jadi dina caritaan eta teh si subyekna teh ngalakukeun pagawean anu ditetelakeun, anu dijelaskeun deui ku caritaan. Eta kalimah aktif. Ayeuna urang lebet kana contoh kalimah aktif. Di dieu ku ibu dipasihan 2 contoh. Anu kahiji kalimahna nyaeta barudak keur ngagambar kalang. Anu jadi barudak eta disebut jejer atanapi subyek. Anu keur ngagambar eta disebut caritaan atanapi predikat. Kalang eta disebut objek. Contoh nu kadua, maman mawa kaleci warna-warni. Maman jadi jejer atanapi subyek, mawa jadi caritaan atanapi predikat, kaleci warna-warni janten objek. Dina 2 contoh kalimah ieu jejerna atanapi subyekna ngalakukeun pagawean. Dina contoh anu kahiji pagaweanana anu dilakukeun nyaeta keur ngagambar. Dina contoh anu kadua pagaweanana nyaeta mawa. Hidup sadayana kalimah aktif teu salawasna mikabutuh objek. Dina contoh anu tadi kalimah aktifna ngandung subyek atanapi jejer, predikat atanapi caritaan sareng objek. Aya kalimah aktif anu henteu kedah make objek atanapi anu henteu make objek. Contoh kalimahna upami tadi aya contoh kalimah anu make objek, ayeuna contoh kalimah aktif anu teu make objek. Contohna nyata hiji danu keur ulin. Danu jadi jejer atanapi subyek, keur ulin jadi caritaan atanapi predikat. Contoh nu kadua, Neni keur loncat tinggi. Neni jadi jejer atanapi subyek, keur loncat tinggi jadi caritaan atanapi predikat. Dina 2 contoh ieu aya ngalakukeun pagawean, subyekna teh nyaeta keur ulin jeung keur loncat tinggi. Jadi dina kalimah aktif mah nu penting aya pagawean anu dilakukeun. Boh kalimahna make objek atawa kalimah anu henteu make objek. Anu penting aya caritaanana, anu penting aya pagawean anu dilakukeun ku jejerna. Ayeuna urang lebet kana ciri-ciri kalimah aktif. Ciri kalimah aktif anu kahiji nyaeta anu jadi jejer atanapi anu jadi subyek dina caritaan, hapunten dina kalimah biasana ngalakukeun pagawean. Jadi si subyekna teh si jejerna teh ngalakukeun pagawean. Anu kadua nyaeta ngabogaan pola kalimah SP atawa SPO. S-na subyek atanapi jejer, P-na predikat atanapi caritaan, O-na objek.
Mugi-mugi naon anu tadi ku ibu parantos dijelaskeun ka hidup sadayana tiasa dipikah hartos. Ayeuna urang lebet kana pancen. Pancena nyaeta pek ku hidup baca pedaran dina kaca 13 dugi ka kaca 14. Tuluy kerjakeun latihan dina kaca 14 nyaeta nuliskeun 3 kalimah aktif anu aya tina pedaran nu judulna sorodot gaplok tadi. Wilujeng ngagawean pancen diantos tugasna. Hatur nuhun, mugi-mugi hidup sadayana dipasihan kalancaran tina ngarjakeun pancen. Sakitu heula anu ku ibu tiasa didugikeun dina pangajaran dinten ayeuna. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.